Nah, pegawai ini ya nanan los, yang penting mah halal, yang penting pemajikan kaparaban. Eh. Anggus. Kemarahan dari pegawaimu lain barangnya orang rumahnya. Mau kenalan ya? Iya ya iya pegawaian ya. Stick duit. Palingnya sepenuh duit. Lain pula ilusi gawe. Bener. Tadi yang gawe. Oh, orang iya nyar jeung iya pembukaan ya mana bulan puasa ya. Jeung aing mah kudu daek babelokan pegawai mah. Atuh teh atuh kula sana teh make baju putih atuh dilaan. You nek teh mah. Gawe naon tuh? Atuh tuh bapak gawean mah tuh. Una yang gawe dia tikiwari dia meningkan aja. Ya kan dia ampik-ampik. Mending dia naik kadinya geureut burung tah. Naon eta satru? Lain satru lah, namanya lah. Hebel. Eta ieu dong satru. Oh, dong sagon deui. Kakarwe nu naek. Ih, mah dia atuh ngajak nan hayang gawe kena nita kana aing. Komo lamun nusukeul dia pegawai di dia. Atuh eta sih sama-sama pegawai di dia jamun tah mah kakawri nu boga imahna. Oh, mesti hayang segera dia bae naik ke aing na genti sulang genti bae, mesti nya. Tapi hiji banyak. Oh, nek lah Puasa kula mah ieu leuleus. sarua atau puasa rok ge. Berhubung moga pitrahaneun bae ke. Saya ada eta. Ayo. Kuat ku aing ngorok di dia segala. Lain. Kuat. Aing yo. Naik ka dieu tah. Hayang megawe. Di bas ya, di bayar. Atuh mah kaparaban anak pemajikan model kitu mah. Atuh teh gituan atuh dia teh pemajikan kula lim tuh dong ke pemajir. Oh, Atuh mungkin Oh, kaparawan. segala ya Allah lupa omongnya. Aing. Iya. Balaunan. Nah. Oh, cekel kena huluk ya. Aran tadi keur di kamar ku Atuh kuduna memang kayak katrol, iya. Katrol, kapolding, Oh, genola. tak ngaran ke apartemen mah. Tuh. Edan. Geus sela geus. Aja karep Dia dua. anak pisan marna didinya karat dia aing kuduna mah dia tidinya tak cangkokot hulu ka handap. Parkir kerbe. Ya. Ayo orang ku gawe lah. Ya nu sangkol dan menang THR orang Atuh pasti, ini nanti terlebaran. Assalamualaikum. Weh, waalaikumsalam. Bos. Ayo satu ya. Iya bos na ya. Iya bos na. Iya. Karyawan baru kan ya. Baru mau nama eta emang nganggur. Pura kayak. Iya dibuka proyek nih ya. Dibuka proyek nih iya. Iya. Iya ke Karak asup mau nama tadi isuk. Kayak ngopi mau ngopi, kira. Atuh kula mah puasa kan. Mulut tuh man mulai ditawaran ngopi tuh man. Ngalunyak tadi kayak ke Karak nek asup langsung ditah eta bae kakak cenah naik. Bisa itu puasa doang, orang mah Oh, puasa. itu yang mesti naik ngopi mah. Berarti bebas asupna. Bebas. 175 lain. Oh benernya. Oh. Bisa iya lecor. Nu ada Tuh. Iya bener hebel kadi dia kan. Oh bener jeung masang ampik-ampik di luhur tuh, bukan di tuh. Oh, nek di iya. Iya kabeh. Kabeh mau cukup bang, lega tuh ampik-ampik. Berapa meter, genep meter mah ya. Lebih. Ayo segede ya. Oh, masih gara ya. Dia eta. Ya, betul. Bos.
dadakan dan orang panggil pakai baju putih bagus amat. Ari kula mah teu haja-haja ieu teh gawe, Bos. Oh. Kula mah tadi ngalewat teh ka ditu tuh. Naik ka parapatan naik na tangga. Nah, ini berbagawe panggil dong nek nganjang deh gagal. Iya nala iya ya asa kakarwe gawe. Ari aing Kula disebut- ngadeukeutan be. Hari yang disebut bos buat pakai celana ge soek dulu tulah. Orang kiwari mah gitu. Kebalik, titip balik. Anak gua gawe gagal dong bos gitu. Kula mah dajeng gagak ge uduitan. Kabalikan Bos. Eh. Nya goreng. Oh. Sebaliknya uduitan. Teh padona ku goreng amat teh mah. Nggak sih kan itu gawe ya kagoknya. Turun. Turun aja ke dia. Caca durang di dia. Datang bageri mah ya bos ya. Kamu ayah dekat dia. Iya, tuh belok. Ah, dia Nah, Bos. atuh iya kumpul istirahat bulan puasa melalui kamu serangan puasanya. Oh, di karunya bebas eta mah. Bebas tadi gaji. Hah? Bebas tadi Iya, gaji. bebas dari gaji maksudnya kayak berikut uang makan nah. Oh, jadi Itu bebas yo. Tadi beda dahar. mere ngopi dahar mah tuh ukuran 100 dia melewi. Deh, Uduna maka puasa mah ulah diayakeun pagawean kayak bae bulan sawal. libur ke. Ulah iya bulan iya. puasa datang pagawean digedekeun. Dengek. Jadi jalma eta gawe lalu kana nutup puasa. Lain permasalahan gitu. Iya kan lebaran ya anak incu ya dulur-dulur ya bakal kera dia hayang dianggeuskeun ya imah. Oh, benar oh. Hayang Benar. dianggeuskeun. Oh tempat deui. Ataupun lain keur Aya bulan berarti puasa. itu lah bubuk bambu atau eta teh geus kumuh Oh, teh. mesti layak dipakai. Sama perut kamari. Ada yang suka nih ya. Suan anggeus ya. Anggus ya. Maka namun bisa melembur serangan. Lembur. Iya ya. Atuh iki lembur lain di kota aja. Lain masalah Ngelawan baik kena bos semuanya lo. Lain ngalawan. Lain lembur masalah di lembur. Oh. Ya mah itu teh mah. Tanya kena bahasa gawe mah. Atuh kurang cerik. Astaga bos ini teparigel amat gitu. Iya, ini ciri kayak penting pakai lampu tembak. Oh. Lembur. Pas ndek teh, lembek atuh ngacanakeun. Lembur orang ngerti bakal naik Ade. Lembur ya. Oh. Ada. Oh, nah. Uduna mah penting ieu ngagawean bulan puasa mah. Atuh Oh, kurang ada. penting ya mah eta mah mangga lamun cenah ge sorangan teu kuat ti beurang mah yang puasa bae atuh mangga. Oh, nih. Ya eta nu puasa eta lain naon ngaranna lain teu Itu kudu. teu mau semangat lain. Oh. Puasa eta bahkan leuwih pedas sih. Lebih iya. Nah. Leuwih pedas nu sehat mah. Deui nage bejana nu puasa pae. Oh, wah, jarang. Tangan walu alam kadinya nama. Oh, jarang cenah paeh cenah keur puasa cenah. Nya. Oh. Anu pusang heuk padahal mah bulan puasa eta leuwih hampang bagawe eta karena awak hampang Benar. Udang hebel tadi anu hampang. geus biasa mah serangan ieu nek bukan di imah teh nek di jalan urang Atuh di jalan teh, atuh loba kendaraan. maksudna aya urang ka pantai-pantai pembukaan nyiar ka warung-warung Hade si ilu jeung bos. Ayo. Tadi baru lu mau mobil. Hah? Mau mobil. Oh, make mobil. Oh, nggak usah yuk. Kan Ilunya. ke pantai. Oh. Hei. Yang bisa mabok doang ke batal puasa na mabok busuk mabok atuh mobil. Moal. Kacana saeutiknya Dibuka. dibuka, Oh. musikan samet, parlemen. Oh, Atuh make AC-nya. Makanya asik ulah muak bae. Ya orang datang di Kase. sekedeng nih ya jam berapa. Oh teu di bawah Jam jam di tuna mobil. Jam 14. Iya. Datang ka ditu eta pas eta teh nya magrib. Oh, Iya, iya, iya.